Wow. Barsun Baraya Sunda. Hayu urang memulai basa, reuskeun duduluran, raketkeun babarayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng Barsun Baraya Sunda Cianjur. Kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah abdi ayeuna aya di lokasi Gunung Kasur. Ayeuna di Cipanas, tepatna di Kampung Gadog. Upami bisa wargi-wargi anu teu acan dongkap ka dieu mangga di dieu seueur destinasi kanggo wisata. Nah, kamu ayeuna pas waktunya papajar. Jigana cocok pisan. Mangga urang tinggal wae lokasi-lokasi nu aya di Gunung Kasur ayeuna. Assalamualaikum. Salam. Pak, sareng Bapak Koko. Pak Koko. Oh, eta nu di dieu apanya? Mohon nu jagi di Upartal Gunung. Mun. Pak, abdi bari naros-naros, Pak. Kapungkur sejarah Cipanas terang banyak. Ya sekarang bahasa mohon ya terang nawe gitu lah. Terangnya. Kumaha teh Pak sejarahna teh Kapungkur teh. Bapak tahun sabaraha Pak lahirna teh? Lahirnya tahun 50. Tahun 50 oh, berarti terang sejarah banyak. Ya anu terang nawe gitu anu. Kumaha Pak sejarah Cipanas Kapungkur teh? Anu sebat Cipanas teh ya Cipanas panginten di isana teh gitu teh sebat Cipanas teh gitu ya. Di Gadog panginten aya Tangkal Gadog. Oh, eta Tanggal Gadog. Aya Tanggal Gadog tadi itu di lebakan asrama Kapungkur aya Tanggal Gadog. Tanggal Gadog. Tanggal ka teu satu buahan. Aduh, henteu teh buahan kan. Tapi saya teh sebat teh ka dieu ngan ayeuna mah da benten-benten ayeuna geuning kampung ge aya Sukamaju. Kapungkur teh aya da. Kapungkur maju. Mun upami abdi ka mun babakan itu daerah Yapi babakan sebentar teh. Upami ayeuna aya Cinangsi Sukamaju geuningnya aya Jembar Ciputa kabur Ciputa ge eta mah enggal enggak anu iten ayeuna lah Kampung Sukamaju Ciputa eta teh kebun salak geuning Karangnunggal nya ayeuna urang teh aya da kabura tuh Karangnunggal teh sebatan tina naon Pak? Karangnunggal teh sebihara itu tuh. Oh vihara. Vihara teh Karangnunggal tah. Gadog hiji gadog itu biar. Ai kabura upami teh bare ka itu katongo we. Katongo cenah. Gitu katongo. Ai nama pamirakan asul kalana teh aya
kampung-kampung ngapura tuh. Ari kaitan aja sareng Gunung Kasur iya Pak. Kumaha Pak? Kamu hari ai kata sarung kasur teh nyata sepatah teh aya sebat batu kasur Batu kasur banyak. Pangitan eta mah ya tukang jeung tilas bangsa nenek Paniisan mohon lah panisan lah gitu tah mencari panisan kapur sebut-sebut ngobrol-ngobrol dia pangitan nanya gak gitu mata kaya batu kasur para pancalikan lu katanya pancalikan lah gitu kata batu kasur da kapur aya gugulingna aya bantalan Berarti itu sejarah oke banyak Gunung Kasur teh kampungna teh. Ayeuna ka mana? darah itu teh kemana deh mohon Ari teh Pak Kasur teh awalna gitu banyak. Awalna teh saha Pak anu ayana anu ngagegeuh di dinya? Mungkin eta mangitan bangsa nungguin zaman kerajaan Zaman kerajaan namanya dinya teh. Muhun. Da mungkin aya ari bapak mau pangitin saya sieun repat pan. Saterangna we kitu lah. Muhun. Da ai kuburan aya ka itu pan. Oh aya nya kuburan mah. Kuburan itu aya. Mun ai kalbakna mamajian haji pangitan. Nu kadi pan. Oh nya nu ieu mah. Kana sebab Gunung Gulis ya geun ti dihamna. Gunung Gelisnya. Haji pan apa. Berarti Gunung Kasur teh masih kene ka nyamu Gunung Gelis. Amun ka Cipeutag nyamung. Muhun. Mari tungtungna desa Gadog Cipeutag. Iya. Tungtung desa Gadog mah Cipeutag. Penggirin apa? Mohon penggirin apa dari sabulan sapali kita sapali gunung sapali kacana Gadog desa Gadog sapali Cibodas. desa Cibodas. Desa Cibodas. Itu jadi daerah wisata oke banyak. Mohon dari para wisata di oke. terase para wisata di itinerary tahun 2018. 2018 mulai nanti resmikeun teh mohon. Mohon harita teh. Kemarin Bapak tinggawitan. Oh, Tinggawitan nih. Bangun. Tinggawitan dibangun. Tacan resmi, tacan kebuna saya cari tiket, tacan beda tapi nyicalan ieu Aqua. Aqua ngicalan Aqua saya tacan percaya di Perdes, saya keluar Perdes tiket. Seueur berarti banyak pengunjung. Alhamdulillah. Tapi Gitu. ramai kapungkurang. Orang kapungkur. Kapungkurang eta tacan di pagar kitu. Oh, masalahna kunaon tah, Pak? Kan? Masalahna Saya tah. kurang eta teh pan sareng ge aya warung-warung pan kapuna dieu teh. Mun aya warung-warung tah. Jantan jalmi teh lawas. Warung-warung ini pan teh di desa kurang Jakarta teh. Oh, aya namanya berarti Anu mana anu ieu anu Mohon di gerbang geuning. gerbang? Gerbang. Pan teh memang di Calama sanes ayeuna aya nanti kaburang kene. Di belakang ieu aku Eta teh kan orang Cina kene sami. Pan itu gaduna. Tuh nu bumi di luhur. Oh nya Adi tiga India teh bener. Oh, sana di luhur gunung aya pan bumi. Di luhur gunung itu yang aya. Nu anyar kene. ai dia teh aya panjarahan, Pak. Panjarahan. Panjarahan. Aya panjarahan. Panjarahan. Di palidinya tah. Ka. Itu aya teran ya. Memang tak ada sok yang wajar gitu teh mah. Di mana? Ka Gunung Kasur ge. Gur kasus aya banyak anu jarah oge nya. Berarti aya mah, situs-situs iya. anu kanggo religi ge aya anu banyak Sok dinya. yang panjarahan. Anu Panjarahan. bangsa di Karawang kayak gitu di Tangerang sudah enggak pada. Namina saha teh, Pak? Tuh, Anu di dieu? duka teh apa namanya mah? Eta apa nya? Bener, bener sejarah ke Habibuan ka dieta. Di Puat. Habibuan aya ka dieta. Nah, kuburan ieu nu saya nu itu nu kadina aya nu gede geng teh jalan apa bener? Aya jalan. Aya nu kali itu langsung. Habibuan teh macan lupa raja teh kali itu teh. Nu mau caringan macan utak nganggo ieu da macan nu kada. Ngono nu saung biasa. Itu sakit lingkang sakit gedena kieu teh nya. Anu terangna tah apa? Gunung Kasur. Sekarang ayeuna teh tah Pada di itu ge aya nu ieu. Gunung Kasur dibikin jadi destinasi kanggo wisata. Mangga tah ka para wargi anu acan dongkap ka Gunung Kasur. Mangga diartos. Video teh tempat itu. Aya di situ di Gunung Kasur teh. Pan di teh teras apa kabangunan teh gerbang langsung motor tekan di aya warungnya. Dia mau camping mana? Upain kantor mah di dieu di kafe, aya kafe pan. Pas di motor. Poin mobil mau di dia di payun. Pak wargi tiketna sekitar cuma 3.000. Mangga upami anu hayang dongkap. Aya da di Gadog, Kampung Gadog. Ayana tempat
kafe, para layang, gantole, Kanggo iya Pak anu aya di kegiatan di dieu teh naon hunggul Pak anu ayana? gantole, terus kafe, para camping, camping ground gitu nya. tempat ya pemandangan-pemandangan ya gitulah. Pernah musik-musik gitu aja. Gitu. Live musik atau kumaha Pak? Dangdutan? Full musik. Full musiknya. Ya full musik upami. Anu ngagerakeun itu berarti orang sekitar banyak. Sekitar Orang sekitar anu muhun. Nah, para wargi sadayana mangga diantos di destinasi Gunung Kasur nu ayana di Kampung Gadog Cipanas.